Hirup di dunia mah ulah loba gengsi, sanajan gawe sabisana jeung saayana, anu penting halal. Sanajan gaji leutik, anu penting dirilik. Sanajan teu mewah, anu penting barokah. Mun leutik sing mahi kana sagalana, mun loba sing jadi manfaat. Jadi intina urang kudu loba bersyukur, gede leutikna tarimakeun, da rezeki mah geus aya anu ngatur.